Ya, ayo. Gawe ieu ayeuna jadi salahkeun. Bang emo. Oh, maunya nyebut di dieu. Nah, sugan wae teh ketepoeun buta matana. Dulu semua hilang. Jelema lain eta Lain, Mang. Abdi mah tunggu. teu nya cek aing ge. Tunggu anjing. Guys, aku ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Sok bapak namanya sancan pencairan dana aya perjanjian geula jeung usahana kudu anu pasti nya. Sok. Siap geula di dieu. Sok bacakeun kok. Siap. Panjol. Mang Ojo. Namut 10M. Siap, Pak. Oke. Sana naon, Mang? Mau hayang nikah ieu bae aing ngepona mah. Cumur sia, sing balik, sok, naon? Si mau dicairkeun ke dewek? Jualan hayam, tapi hayam tiren. Oke. Catat kok. Brain boy. Oke, nu kedua rapi Namut sabaraha? 15.15 lah. Aya mah. Ayo teh. Sabaraha cumur sakitu. Aya. Usahana naon usahana? Jualan kurak Sing balik. Ayo dicairkeun moal. jualan borak baso Oke, bisa. Oke, bisa lah. Tulis. Oke, 14.510. Nu katilu akid. 7.000 aja mulai pulsa. Kelak cuy. Soalnya sebu conge itu ya. 7.000. Hah? Kok? Tulis catat. Tidak kuat 7.000 goblok. Pinjam ke bank 7.000. Catat. Lumayan lah. 700.000. Oke. Anu kaopat terakhir. Uin. Dinya barain. Minjem 15.000 keur meuli bakso murah di pentas. Keur naon masa borak cumur? Betul kita dihakan. Tuliskeun. Baiklah, modar si anjing. Nah, ayeuna aya berjanjina heula nya sancan pencairan. Siap. Sok turutannya aku kabehan ya. Berjanji. Saya akan membayar tepat waktu. 2. Jika saya telat membayar, saya siap ditempeleng. Jika saya telat membayar, saya siap ditempeleng. 3. Saya siap impor ekspor dibayar. Ekspor bersama kita. Jaya. cair aja rek meuli hayam tiren jual ke pasar rek meulihan urang modern batur bakso borak lumayan mantap deh. Ingat naik pulsa ya, lumayan 7.000 jeung empong. Mana kumaha lah bang? Kumaha mana teh? Aingna hirup terakhir ayeuna. Kumaha make terakhir ya teh? Dan aing ngarek nadang bakso borak euy. Tah bodo aing mah pulsa. Nah, bodoh teuing lah. Wah, hiburannya yang terakhir kalina di dunia ngarek nadang bakso borak euy. Wok, ayeuna maneh tagihannya wayahna kudu malalayar. Pokona lamun teu mayar maneh jaminanna. Soalna urang ge eta teh duitnya menang berjanji deui sarua urang berjanji. Oh, siap. Nya. Oh, buru ayeuna mah tagihan. Anjing teh naon nyimpen duit atuh senang berjanji keneh mah. Aing tuh ngomong jadi ribu. Tolong aja lemah.
Iya, aing mah jadi salah. Bang emu. Oh, maunya nyebut dia. Nah, sugan wae teh ketepoan buta matan. Dulu semua hilang. Ojo mau na tagihan pertama. Dah. Jelema lain eta Lain, Mang. Abdi mah tunggu. teu nya cek aing. Tunggu anjing. Bira, tunggu ngabangus. Goblok sugan. Kagening kenaon di dinya Mang? Biasa keur ngorek dia ya. Kayak alasan teh menyebutkan tunggu bisa ngomong. Waktu na mayar pa na ina teh. Langtung. Bayar Bang Ojo waktu na mayar ah. Sampai duit asli. Ah, buru lah tuh boga duit. Aya meureun. Bayar buru. Boga asli. Kalahkan mah. Goblok. Aya ini nya goblok lah. Mana duit sia goblok tuh. Tadi naon cungur? Hah? Kenapa? Ya duit apa lain? Sebutkan gablok duit cungur mah. Emang eueuh teh boga. Ayo naon lain duit? Sakit kituna. Dah, peduli teuing. Aing penting lagi. Cak. Ngomong naon bieu? Iya tah. Oh, gelutan sok tangkal jeruk usia. Bisa mangnya kita bisa. Biasa ulti atuh hayu urang tunggu itu. Anteng lah nya main game cungur, bayar hutang. Keula atuh aing mah main Legend oge yeuh. Tuh kudu ge 7.000. Pan mang 7.000 ge urang dititah lagi, dicarekan urang dicarekan nama. Kumaha tuh bayar tuh mau na mah. Aja dipae sia da akhirnya ayeuna apa? Kita enggak kuai enggak. Nya. Hutang bisa. Maraon mah. Punya akses jajan. Kawan, rek jajan berarti boga duit. Birkeun ku aing pasti bayar ya mas boga duit soalnya jajan. Gue beli. Anjing bakso borak. Mujair, sia buyur. Jajan bayar hutang. Jajan mah ayo. Bayar hutang kayak yang jajan aing mah. Jajan heula gedenya. Cungur, mau mereka bayar hutang. Kan dia we butuh mah tuh. Di dia. Mana cuma rusak. Mah, Berhubung orang meuli es, orang kan aya sakieu duitna kita. saya jajan ditihlakeun, bayar hutang ka mereka. Kurang kene borak ge. Cungur sia, hutang mah wajib dibayar. Cara minjeumna sia mah. Nu borak urang mah apa? Udah geus kunae. Bisa kedelanya mah ya. Kieu ge ku aing ditampa daripada aing disiksa ku si aduh. Itu lah apa namanya? Kayak dia maulah gitu, jajan dipenghelakeun sia mah. Hutang paneurikeun goblok. Oh, benar memang. Jadi Oin, bayananya, bayar hutang teh, geus jatuh tempo ieu teh. Kita mang ado nagihan di ayeuna, tanggal ayeuna, baru geus marayar da, kurang. Bang. Woi. Si anjing. Yeuh, cungur. Dia ningnya rasa borak teh. Sudah sia mengahutang, pengahakan borak nanaonan, tolol dasar. Sugan aing teh heureuy ngahutang yang ngahakan borak teh. Ai pepeh nya si mah ampun aing teh yang nyaho bayar ah. Dan mah Si anjing. Mang Uin hutangna pan 15.000, nah impor ke 14.000 ning, kurang 1.000 meureun.
Tah bawa wes nama kah hiji tah. Anjing bayar hutang ku sana. Yang penting lagi saya. Setelah di babek tuh. Aduh gimana? Setor ya. Oh. Yo. Yo. Lagi ante menang sakieu. Baraha ieu. Barudak kabeh marayar dengan cara lunas. Aya nu geus arek lunas ge. Hiji, dua, tilu, mah gocap deui ieu. Gocap beli kena bensin, kalau karedok, cengek we. Emang geus era motor disita, kurang eman angkot we. Eta naon di sunal saya teh. Apa teh keur nginjem duit Mang Uin, yang beli borak. Eta teh nyaan dibelikeun kana borak pihakan. Mayarna ku ieu geura. Ayeuna aing geus siap pikirkeun kumaha aing pan aing ingin berjanji di tidak tuh. Untuk kumaha deui urang geus berusaha lagi tapi udah diberesna. Anu mau ge daekeun kitu. Tak jadi eta mah. Tak jadi naik angkot. Heeh, ngangkot we motor. Angkot dik. Ini tuh. Ah, so beneran. Aing tagih kudu lunas pokona ayeuna teh ayeuna. Eta deui manusia anu datang teh. Yo, Naon. kudu lunas ayeuna mah wayahna euy. Urang lagi hutang teh bicarakan atuh si Ado teh barudak kan marayar nih. Aku naon jadi urang nu dikekesak. Kapan sia nu pangloba lagi? Duit minjem 10M. Goblok bayar ayeuna mah. Boga lah. Bisa, Mang Ojo ayeuna Mang Ojo teh mayar. Anu wayahna Naon wayah naon. kudu ngilu nagihan jeung urang anter. Daek teh daek. Dibere keringanan ku urang kakarak kumaha? Deal, Deal lah ayo. langsung. Yuk. Kumaha tuh ieu urang duh nagih teh menang-menang sapicarekan si Ado aing balikeun. Pan anjing geus ngabantuan maneh kumaha deui? Kumaha nya teh euy. Sebenarnya mah si eta teh nyemkeun duit teh sarua maneh lagi berjanji teh jadi aing dikekesek kiraku. Asina ih aing mah kumaha bingung ya kelawan sini mah tidak kumaha aing bingung geus kieu mah. Kumaha teh aing geus nelpon teh aing mah kumaha tuh. Geus lah angkat heula coba. Oh, Halo, kumaha geus menang can? acan kurang secara gigi barudak teh mararaya. Tayang nyaho pokona mah. Pan urang coba make motor leumpang. Nah angkot we. Kumaha carana maneh rek bagat di sawah sugan. Urang mah hayang ayeuna pokona nya geus. Mau jo aing carekan deui. Kita naik mobil angkot nungguan di sawah cenah. Goblok juga lagi sawah emang aya. Geus lah ayeuna mah urang ka itu we. Tangkeun ayeuna. Ayo lah, Mang. Ayo. Mana mang angkot ini teh keliwat-liwat, ada teh kumaha mun nungguan di dieu cenah. Tidak kurang betulnya aku. Ini aya angkat di mana begini? Depan mau bang dipisah si Ado, amun teu ngawaro teh carekan. Maka kurang ngawaro, ayeuna mah urang tungguan heula we, kita pasti aya urang angkot mah. Oh lah sok lah kumaha maneh lah. Nungguan angkot sungguh nenengan ti kotok aing mah. Kayak kita nagihan hutang karena bibinya. Woi, ok. Balik kita nagihan hutang teh. Ngedog di dinya. Ya teh kita nagihan hutang karena ngedog di sawah. Ampun. Alus. Ya teh kita nagihan hutang kurang ngejedog di sawah. Jadi kita mana nungguan angkot di sawah. Ini. Tapi aku di angkot di dia dulu tuh sia. Kumaha asupna kan di jalan. Cuma di denge we aing ngomong jadi kepuasun.
Malo, mau satu.